Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Basa Sunda. Dina pangajaran sataacana urang parantos diajar ngeunaan kaulinan barudak. Dina video pangajaran ieu urang diajar ngeunaan pupujian. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف a real good time. Assalamu alaikum alaikum yeah. Assalamu alaikum alaikum yeah. Assalamu alaikum alaikum yeah. Assalamu alaikum. Lagu-lagu anu nembe dipintonkeun mangrupakeun contoh lagu-lagu religi. Saha anu uninga pupujian teh naon? Hayu urang pedar sasarengan. Kabeungharan bahasa Sunda loba nu aya patalina jeung unsur-unsur agama Islam. Salah sahijina nyaeta karya sastra pupujian. Sateuacan medar materi, hayu urang sasarengan ngaragebkeun pupujian anu judulna Gusti Urang Sarerea. Gusti Urang Sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganna Arab Quraisy-nya bangsana Ramana Raden Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeunna di Mekah wengi Senin tahun gajah. Sabada ngaregepkeun pupujian tadi, tangtos hideuk kenging gambaran naon ari pupujian teh. Pupujian nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda Buhun anu ditulis dina wangun puisi. Eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Sarta cara macana dihaluangkeun atanapi dinadongkeun. Pupujian sok disebut nadom. Sumebar sacara lisan ngaliwatan pasantren jeung madrasah. Secara gurat badagna, fungsi pupujian teh aya 2. Anu kahiji, miboga ekspresi pikeun ngebrehkeun kerteg ati anu ngarangna. Anu kadua, miboga fungsi sosial. Maksudna pikeun mere pangajaran atawa mepeling ka balarea. Ari pupujian teh asalna tina sair atau siir. Nyaeta puisi anu asalna tina sastra Arab. Umumna diwangun ku 8 engang. Tapi aya oge anu diwangun ku 2 padalisan dina sapadana. Atawa genep padalisan sapadana jeung sajabana. Purwakanti dina pupujian umumna purwakanti laras hukas. Atawa murwakanti anu tungtung. Contona sapertos kieu.
Di sawang tina eusina, pupujian teh bisa dipasing-pasing jadi sababaraha hiji jenis. Di antarana, anu kahiji muji ka Gusti Allah. Anu kadua, sholawat ka Kanjeng Nabi. Anu katilu, doa jeung tobat ka Pangeran. Anu kaopat, pepeling. Anu kalima, ajaran agama. Hidup sadayana, sakitu wae pedaran ngeunaan pupujian. Mudah-mudahan pangajaran anu tos dipedar dinten ieu dipikahartos ku sadayana. Tepang deui atuh dina pangajaran saterasna. Hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.